balikan tenangan aing. Sok kali awalnya aing. Kaingeun, sok poin hitungan dekat lu. Nah, siang mau bisa iksan, kokor-kokorekeun kitu. Tuh, kata tukang jauh aing geus kasar bunyuk. Sok saja. Yo, rasakeun teh tenangan aing. Tenangan cuma dia. Kasih aing naon kecil. Cendol. Tempatnya apa tuh? Gobras. Oh, paninya kayak si Gobras. Oh ya gobras. Tempat Sherlockna tuh. Ini di dia. Kajar aja. Uang meuli sakarung we heuh, aing butuh jeung gemuk buah. Emang diberes sekarang? Diberen ke lamun loba, sina dianterkeun we tinggal nelpon. Kemen nomor teleponna. Oh, siap. Oh, modal saya bisa. Jing, penjahat. Jing. Dari jalan Jack, tempat Sherlockna. Iya, di dia. Anjing, penjahat ya mah euy. Beungeut ngira ruksak yeuh. Pasti culik ya mah. Turun atuh namong nanyakeun. Ampun mang, ulah diculik mang ulah. Abi mang geus gede geus buluan, ulah diculik. Ampun. Aki-aki rabi, aduh ulah. Udah kleutik. Ampun naon, sia teh ampun naon. Ulah diculik ulah. Sieuna diculik, wah geurian we. Ampun. Ulah. Yo, Please. urang kamari di ditu cek aing budak nu kamari ku aing dialungkeun kana balong ring. Ulah. Cek aing ge. Nah akhir-akhir teh mere duit cek aing ka 100.000. Geus di balong teh. Ampun. Eta anu galing. Anu paling Anjing, paingan culik anjing tapi ka magrib teh. Mere duit. Mere duit ka aing 100.000. Lamun nu mung di alungkeun. Pan tadina teh mere duit ka aing teh nya ku aing dialungkeun kana balong. Mere duit geus dialungkeun mah. Oh. Dialungkeun ku aing tah. Mere duitnya sabaraha eta nu dialungkeun? 100.000 ka aing mere. Mang ya. Hiji dua. Oh, urang 100.000 mah. Ieu we bawa kabeh. Ieu bawa. Bakri, aing mah bobodohan ka sia mana sia nyumput ka aing, sebut naon aing. Di dia kenaon mana di gudang pupuk. Ih, sugan aing penjahat. Pedah banget na garoreng patut kieu. Aduh. Sia teh nyebut ka aing goreng patut kan ku aing cekek geura. Ampun. Heureuy urang mah tukang heureuy. Ampun. Yo, budak leutik. Jangan panggil aku budak leutik, Paman. Aku sudah buluan. Lain sudah buluan sia teh. Butuh gemuk jeung ngagemuk tangkal buah aya teu ade meuli sakarung di dieu teh. Kela aing laporan heula ka bos. Bos, itu enak meuli gemuk sakarung. Bisa teu? Ya, sia Mang Acil, mangga. Oh, siap atuh, Bos. Bisa sok. Oh, bisanya. Bisa wa. Bisa ek muka agen ge bisa sok balanjeu ka dieu. Sawe eta mah naik muka agen si aki-aki eta bisa sok. Ya apa tuh bawa ku Mang Jack. Ayo. Heueup. Anu mana Jang? Tah ieu. Tan ieu. Tah, ieu kok pulang aja manehnya. Heeh. Sok pangnaikeun kana motor. Buru. Sing neulew we atuh Mang, karung jeung aing gede kene karung. Sok we bawa tuh ku si aki-aki itu tuh. Kapan aing ngameuli, kudu dilayani dengan baik. Pembeli itu raja sih teh. Berarti lamun pembeli raja mah aing ge dewa meureun ngajual. Manya dewa beke kieu. Menya raja beteungna offset yeuh. Wah, sia budak leutik kalau kamoyok buat ku Mang Jack atuh kana motorkeun. Ya, rese kieu wae ge. Anjing. Berat padoyok sia teh. Kadugan teu. Teu sanggup aing mah. Sugan aing kaduga. Duga aing nanti teh lu. Sok. Coba di bener aja. Nanti lah bisa teh. Well, kenaon mendoyok di klinik? Aing keur nganter dulur. Aing Mang Jack ke mana? Duh, aing teh si Mardoyok deui. Era aing ku baran burut. Beja naon ya? Ini mendoyok, aku teh hareeng. Panas tiris.
mau berobat ke klinik. Ya, Mang Jack mah pasti rek ngubaran burutnya. Bukan. Aku mah hareeng. Burut. Hareeng. Hareeng naon Burut aku mah udah cager, udah diubaran. Ari kamu mah loyok. Ya Pak, keluhannya apa? Aku teh ini malu tapi Pak, ini mah rahasia ya, Dok. Jangan beja-beja ya. Iya, Pak. Aku teh aduh, susah ngomongnya ini teh. Hermania. Hernia, Pak. Oh iya itu tuh burut gitu tak Dok. Manawi di klinik ini bisa ngobatin itu tadi. Saya habis cager burut teh. Kain nggak bohong burutnya. Dok, saya nggak jadi ya. Berobatnya nanti lagi aja. Iya Pak, nggak apa-apa. Aduh, ngeunahna ya. Dingin. Ngan aing minta sepuluh ya. Ngompol tengah hati aing. Wah, batere. Batere. Aduh, kayak minuman deh. Yang mau John. Kan? Ini si batere ya. Itu yang segar Asang na yung mga mi John. Yakin na lah. Acil, Pak, nasi atas di mana? wis, tolong layangan. Panas. Sia sakit tunggu hidungnya mau orang layangan. Hah? Nah iya aing beak bisa di nya. Hanya tuh. Dapat dia beak punya. Apa yang bawa? Karena yang boga ta. Apa itu mah? Nah iya sah minuman aing anu minum. Nyawa tuh. Bener saya kan Cil. Yang boga wata. Tadi dia bawa. Apa itu mah? Berit. Kira aku aing nginum urut uang, ke aing ketepaan urenan. Katepaan naon kunyuk? Ketepaan goreng patut. Siapa kok aing? Ketepaan aing. Yuk. Sok nehet ku aing kalau sia asup kana gul aing 20.000. Sagos ya teh. Bener-bener Pak. Siapa tere? Deleukeun ye rasakeun tenangan aing. Kali awalnya aing. Kaingeun, sok poin hitungan ke 3. Nah, siapa mah bisa iksan cokor-kokoredeun kitu. Gawat atuh kan sia teh aing mah geus kaksal kunyuk. Sok sajong. Yo, rasakeun tere tenangan aing. Tenangan si Madun ye. Masih aya naon kecil? Bercanda.